ngabuar kukusan ketika karuhun harus main alik dina raraga bapak calon pangandan pameran Miwah Romo Ika Wida Bewara kasakuna nuaraya dulur-dulur sanu paraya sadesa alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah kemudian di asuhi kemudian tos para sepuh tos kuketuna ayo urang bagiakeun ayo urang sugepakeun Geus ditamtukeun ku rumah agung, geus dipahitkeun ku rumah kawasa, urang asal di mana jeung bakal ka mana. Ku Allah rumu jadi geus ditembongkeun rupaning lengkah dina anggoni nyorang hirup uripna. Manusa baris tetep pancak dina jalan pilihana. Bikin naon tal implangan nugas jangkaruk dina hate sewang-sewangan. Kiwari hirup teh gumantung ka diri rek kumaha jeung rek kamana. Dinten anu endah, dinten ieu dinten anu pinuh ku kabunga, nu dianti para stuti, nu diantos para sepuh tos,
kula jeung sumping panut mugia bangsa marangan bikin salawasna amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rabbi, muka Allah habis sujud, muka Allah tidak betul. Kemudian salon panganten panganten bewah tutur, kinanjar kawujengan pikir salawat. Amin ya Allah, ya Rabbi, alhamdulillah. Wah, olahraga heula penting olahraga dewa. Sing kira mengalah bila sedih sing kira mengalah bila sedih Di orang wes sekolah, biar di DNSD terus di mana? Ada, udah kajon-jon nanti. Ada surang teh kasih pengano agung ya itu calon pengantin mama kita tolongan ayah Pak Haji Dedi semua itu orang kepungan sepuluh itu. Alhamdulillah nama Pak Haji, nama Haji Allah nama Pak Haji. Alhamdulillah orang sami-sami orang cucu kebahagiaan dan mudah-mudahan didoakan kaki ya Allah hidup sejahtera kebahagiaan kita selamat dunia selamat akhirat bahagia dunia bahagia akhirat kita bisa malai para kenan rezeki dan aja kuburan silu sulangsar bismillahirrahmanirrahim. Keswakunya supaya jangan dibaheula niti wanci masih tengok dengan kampung tuh jatuh kami kencangan
Urut ngadeg di bahan Kami napi pangbalea Tidak untungan malaki Tandang khas Tidin